Nah berubah pemikiran berubah gitu non gitu kecenderungan hati hiji be Allah ini semoga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya karena tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah yana ila kulli khair ya dalan ala kulli khair ya ahlal khair ya khaliqal khair wa ya ahlal khairat lanjutan tina pembahasan ayat nu kamari Allah ngajelaskeun bahwa Allah teh nurunkeun seorang rasul nu ngaran Muhammad orang-orang kafir heran lantaran nganggap bahwa rasulna ieu teu layak akadalin nasi ajaba ih cak Allah make jeung huran heran kaula nurunkeun mere wahyu ka seorang hamba kaula nu ngaran Muhammad wahyu eta teh eusina ngan dua hiji anzirin nas mere inzar berita-berita bahaya berita-berita cilaka neraka bagi jelema-jelema nu teu iman nomor kaduana tabsyir wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbih berita kedua berita bahagia senang surga bagi jelema nu iman ka Allah iman ka utusanana nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ngomong gitu teh disebutna pesir inna hadza la sihrun mubin Quran teh sihir Muhammad dah tukang sihir mantak ulah aneh Quran terus eksis tetapi tetep bae loba anu teu percaya ngahina ngajojore atuh biasa tuh tiba heula ge kos kitu tinggal urang we kuari mah tegeran urang kade di alam dunia ayeuna geus alamna alam internet segala rupa informasi aya teu kudu dunia heula di Indonesia bae ge masyaallah baheula mah lamun aya nu zina di lembur kanyahoan diiring ku balerea ka desa baheula mah kan kitu kuari lamun deuk diiring kos kitu atuh iringeun malulu kuari mah desa pinuh jianan mun aya nu maling diiring baheula mah dicoret-coret ku langka-langkana nu mabok kadenge nu mabok teh di kota-kota gede we Jakarta, Bandung, Surabaya sekali itu we ayeuna mah dihareupeun imah urang handapeun tangkal awi anak haji deh mabok jadi kabair teh ya mabok ya zina ya maling geus ambalaya ya Masya Allah karim kembali di ka jahiliyah tapi tetep bae kaji nu kitu mah nu kitu urang mah urang engke pasti dina mah kajahoanan aslina ya herat tah ieu heulanan
lamun Allah ngajelaskeun inzar jeung tafsir berarti kan kudu jelas pangeranna dijelaskeun pangeran teh inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam nomor kahiji ngajelaskeun pangeran teh nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi diperkirakan hanya genep hari perkiraan hari dunia. Numantak diperkirakan can aya ponon poe, anda can aya ponon poe, can aya poe atuh hari tamatara nyeun langit. Perkiraan adalah 6 hari. Nah, sanggeusna ieu langit diciptakeun ku Gusti Allah. Bumi diciptakan ku Gusti Allah anu ngeusian langit malaikat diciptakan ku Gusti Allah nu ngeusian bumi nu ngaran manusia geus diciptakan ku Gusti Allah ujungna kumaha ieu ujungna ieu lah rek dicaritakeun ujungna ilaihi marji'ukum jami'a ilaihi tetep ka Gusti Allah marji'ukum ari babalik karanjeun kabeh diheulakeun liat khobarna dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna mim babi takdimil ma'mul alal amil jadi kosong. Ini satu muncik bahasa urang mah pas ijasa. Ka Allah teu kasasa. Baralik aranjeun kabeh. Muada tangka teu balik pasti kana balik teu saha. Cenah ieu mah jenderal balik. Pae sarua bae. Cenah ieu mah letnan modal. Cenah ieu mah atau kopral mah payah jasa RT koin cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim wara cenah ieu mah ustad maot cenah ieu mah haji pendi modal beda-beda bahasana anu layak nerapkeun bahasa. Atuh pan urang teu ngeunaheun kadengena lamun Mang Haji Pendi pupus. Hei, garila ieu mah kadengena ge. Teu layak. Jadi kudu aya kelayakan bahasa. Masyaallah karim tuh kan. Tah. Biasana lamun pejabat paeh, lamun pahlawan paeh masang bendera setengah tiang. Haji Pendi paeh benderana kubur. Ulah dipasang setengah bendera kubur jeung bendera-benderana. Aduh yang karim. Teu kasasade pasti ka Gusti Allah. Ilaihi marji'ukum balik aranjeun kabeh. Ya Allah. Besi kurang mantap jami'an kabeh. Wa'dallah itu merupakan suatu janji Allah. Hakon nyata. Jelas. Masya Allah. Ini sabaraha puluh, sabaraha ratus, sabaraha ribu. Nu urang kanyahoan pararae. Bahkan ratus ribu. Keur ka Baghdad urang ningali makom syuhada dibariskeun di Baghdad. Sabaraha hektar teh makom. Ya Allah ya. Di pakuburan urang. Ya Allah, saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Pendi aya. Lain Pendi ieu, suka juga singgung bae. Tere ieu ge. Tuh kan. Babari mah urang hadiah ka batur, ge mah urang. Ya Allah, ya Rabbi sakeun urang hirup di dunia teh.
Pak Harto nu sakitu sugihna, jabatan aya di manehanana, kekayaan aya di manehanana, segala rupa aya di manehanana. Serem zaman Pak Harto mah, raja terasa bener jadi raja. Sebab kunjungan Pak Harto mah pohara lain lalagaan, bener-bener rajanya nama. Ibu tinu sakitu sanggul na buat naon. Eta teh kening ratanana timbul kadeuleu ku urang. Ya Allah, ya Rabb. Kadeuleu ku urang benang merahna kerajaan. Ibu tin. Sarua. Gus Dur, ulama nu diwalikeun pupus. Tinggal urang gawehan ieu nu modal nu paeh nu koit. Ambalaya ieu bakal lain. Ieu bakal balik kabeh ka Allah. Sakalo aing nu nyieun nu ngamimitian nyeun aing anu mengakhiri ge aing. Ge, ieu mah paeh kakara ke hiji dua duniana can dirusak ke bakal dirusak ku aing. Ya. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Saenyana Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian nyeun makhluk. Langit ku Gusti didamel, bumi ku Gusti didamel, pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel, pangesi bumi teh ku Gusti didamel. Yabda'ul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna yu'iduh engke bakal dibalikeun deui urang teh pararae kabeh teh bakal dibaas hararudang ti kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang warau beh kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi terus malaikat Jibril geus kieu bae inget ka Kangjeng Nabi we asana Muhammad neangan kaula ieu asana Muhammad neangan kaula bener bae Kangjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati ya Allah ya Rabbi geus teu inget naon Kangjeng Nabi teh di mana umat kaula inget selalu ka umat keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim keur masa hirupna Kangjeng Nabi teh geus maotna ge geus maot dikubur bae Jibril ayeuna ummati inget ka umat teh sababaraha jelema nu ku Kangjeng Nabi coba pangneangankeun umat kaula kumpulkeun coba Masya Allah kan ieu urang bangga boga nabi nu ku urang dicintai boga rasul nu ku urang diimani anu tanggung jawab di dunia wal akhirah ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga urang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kangjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang kuarina. Tegarkeun. Ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan. Cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dek naon ya? Itu langit terusak kiamat, bumi kabeh rata ganti tarimbul urang kabehan digiring ka mahsyar dik naon maksudna ieu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist Gusti Allah teh deuk ngabales ya nedek ngaganjar alladzina amanu ka jelema-jelema nu ariman
wa amilus sholihati jeung anu amal beramal soleh bakal dibalas, bakal diganjar dengan kios yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna. Moal aya anu kurang, moal aya anu leuwih, pagawean urang teh kabeh kacatet. Boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun tatangkalan di pagar batur aya catetanana. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah inggih sieun. Urang di alam dunia teh jadi raja, urang teh di alam dunia teh jadi menteri, di alam dunia jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi RAT. Pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat. Bener henteu jadi rajana, bener henteu jadi menterina, bener henteu jadi gubernurna, bener henteu jadi bupatina, jadi camat, jadi lurahna. Wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat. Ya Allah, inget kadinya raja ditantang ku Gusti Allah, Gusti Allah titakan ainal muluk mana raja. Ayo ka dieu ya Allah. Raja kabeh ngahep-hep. Embung nembongkeun diri di hareupeun Allah. Masya Allah, kuari. Raja matenya ho macetnya nama. Teu meunangnya nama. Mobil kudu sehat bae. Jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan. Urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri. Aju macet deh, aya galian jalan. Wah, raja mah bahaya di Indonesia. Forwarder lagi diharap di tukang di sisi digigir. Wow, raja ngaranna sebab loba kepentingan banyak macet. Ya nu tanda tangan di istana, rajanya didoyong lagi macet. Atuh teh etis gitu. Haju ditanyakeun kudu deuk tanda tangan. Emang rajana ka mana? Ka Pasar Kemis. Emang naik naon? Ojek. Masa raja naik ojek sih? Naik Grab. Hai raja mah mulai macet. Kuari mah bangganya na, jadi gubernur, jadi bupati. Bangganya na, panglima, bangganya na, jadi Kapolres, jadi Kapolri, jadi Kapol. Nah gak baik bener carita kayak di akhirat. Di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina amanu. Kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipan ilmu ku aing sia. Becu sia maca, bilagahna sia bisa, tafsir sia mampu, hadis sia ngadorolang bae. Pake naon ku sia ilmu hayo. Budale da jauh. Geus ngahep-hep bae. Malaikat geus kieu bae malaikat sia di mana pun. Ayo di bawah. Ayo sia di dunia sia ayo keur di dunia aing nyaho cek malaikat 3 panggung sapeuti. Sia. Ih naon ieu. Sia tanjeun yayasan naon maksudna? Sia nyeun lembaga naon maksudna? Ayo dek dibalas ulah sieun. Ai bener mah nyeun yayasanana dibales ke ge. Ai bener mah nyeun lembagana dibales ke ge. Ayo ulah sieun. Ieu endek dibales. Detil. Nu kaliwat bagus, goreng. Nu kaliwat tiga-tiga. Proses saurang. Ya Allah mana teh lilan. Ieu sab amal lilana luar biasa. Lila lain alagana jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng. Geus hese nyaritakeun ana jelema. Geus teu baki di kalkulator. Sakumaha tuh? Sedengkeun saurang. Hiji. Ya Allah. Endek kumaha coba nu mantap umat Kangjeng Nabi lah nu diheulakeun.
padahal pang panderina diayakeun ka dunia tapi pangheulana dihisabna geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi pangheulana we pokona ayelah lihat sian ladina aman bakal dibalas detil bil qist Allah. Lumantak para mursalin manggeus jelas teh manggeus aya keteranganana salamet pasti para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta manggeus jelas salametna moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh turun kabelah dieuna para syuhada surga kabeh kabelah dieuna para solihin para aulia-aulia ya Allah anu geus diikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah nu di dunia teh di mata wali mah urusan di dunia hiji be li kalimatillah beranjing penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas babari ikhlas monyong-monyong atuh tukang penceramah kita harus ikhlas mukhlishina lahuddin berjuang harus ikhlas tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya. Sedekah harus ikhlas, tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ngaji harus ikhlas, tidak ada apa-apanya. Kita berangkat dari ikhlas insyaallah. Kita jadi PNS harus ikhlas. Kita jadi jenderal ikhlas, polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas. Nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu dengan balasan surga. Baliknya nak teu diberi amplop. Balik deh, kiai kok balik deh sorban tinggalin. Ya Allah, cak panitia teh ada ka di deui kiai. Emang kunaon? Iya, poho amplop. Emang itu maksudnya. Eta kan tadi nyaritakeun ikhlas. Kumaha lalaguanana ieu teh? Teh, nu mantak ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakan minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas. Nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas. Antara di masjid jeung di kamar sarua pan lolobana mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae farduna wae geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas loba. Aya deui jelema teu puguh rakaat ngaji pendi mah lamun sholat loba jelema sholat deh Masya Allah karim ditanya ngaji sholat deh tahajud padahal berat ya Allah itu mah kos di zaman Presiden Nukwari ya itu kos kiri kita ngomongna ya Allah ya Rabbi dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus waroblog meureun jelema teu make aturan tuh nah ieu liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji be ka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia-aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi.
disebutkan di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadele ku mata ieu tapi kadeleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu. Cet. Eta sinar ilahi ngaran. Di jero kolbu teh, di jero kolbu bertanya-tanya, mencari kebenaran, ikhlas mah seperti gitu. Di jero kolbu. Tapi efek nu kadele bakal. Nah, dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama-ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu tarekat, tarekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah terus kaberadian thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Satoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Maka di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abeh ulah nyasab. Ongko berthariqah tapi kok ieu henteu wusul, teu nyambung silsilahna. Mantak aya thariqah nu silsilahna mu'tabarah, anu guer mu'tabarah. Dibahaslah. Ieu supaya ulah asa aing dibahas. Geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha, Semarang saha, Jawa Timur saha, sumber-sumber pembawa thariqahna. Lamun di Banten saha pembawa thariqah Satoriyah teh. Lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh. Lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wa Naqsabandiyah teh. Tah lamun di Kudus saha, di Semarang saha, di Jawa Timur saha. Bakal kanyahoan thariqahna naon? Ka mana ieu? Bakal kanyahoan. Thariqah naon dia? Thariqah anu. Coba ka mana? Ti mana? Thariqah naon dia? Thariqah anu. Ti mana? Geus bohong. Duh, dibahas. Nah, iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah. Aktivitas dek di negara, dek jualan, dek ngaji, dek boga yayasan, dek boga lembaga, dek di mana? Lu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah. Lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa diilillahi ta'ala lanjut. Henteu bisa ulah. Cilaka jang naon atuh. Imam abdi alhamdulillah cenah kiai. Ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas. Hayang nyaho kaikhlasanana sia kiai di Golkar teh model kos kumaha? Model kos kumaha? Kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang neuleuh aing. Henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB. Ikhlas di PKB kos kumaha tah aing neuleuh. Abdi mah cenah di PDI komo. Abdi mah cenah di Fana. Di partai ikhlas hayang neuleuh aing mah. Kiai mah kiai aing mulai kiai omang sakalian ngagugus di Purwokerto. Ieu mah kiai. Di yayasan geus hese. Ikhlas teh. Aya patula-patula. Boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu. Ese bae. Jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah. Mulai nu tadina deket jadi jauh. Nu tadina resepen jadi henteu. Nu tadina teresep jadi resep. Eta teh cobaan ti Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah nek ningkatkeun kaikhlasan kahayangna anu tatadina dulur-dulurna ge darareukeut kuari ngajara rauhan ya aja ku Gusti Allah datang ka mana kaikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas Usikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ya ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan
jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masih ngasih dan lain sebagainya urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka tiis ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang-urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok ku ari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah wari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak teluh sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer teluh masyaallah ikhlas mah moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katidihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mengenahin praktek tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalna ya pemaksaan mulailah gua hari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus sia babaturan geus sarareuweuk ku ari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liat sia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kaladatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa gitu kene zakat gitu kene duh Gusti andai kata isukan abdi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngaleungis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggungjawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus galak tergetek eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang urang teu make masker bae ge geus ngeuleuh bae polisi ayo geus kararitu sia kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sia di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teh paeh ieu kumaha nah mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna la ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah ku ari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwal bi Allah geus diatur ku ari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda illallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngaleungis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadeulna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah
naik wari lama luba, naik wari lama wujuda. Ya Allah ya Rabb. Supaya ikhlas kumaha. Urang make pakaian teh teh maksudna naon ieu teh? Oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka. Ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka. Di kumaha tuh coba. Ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala. Ngan kudu aya pancelna nuturkeun Kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih, gamis nu putih. Eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas. Sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan. Ayeuna teu ka ondangan teu bagus, neraka. Berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu. Sia hebat amat make jasa naon ieu make jasa segala rupa. Oh, iya loba kantongan, maksudnya diteneunan duit, ge sodaqoh. Eta maksudnya hebat kan pas kitu mah. Jadi make jas teh ngantongan duit, maksudnya besi loba anu deuk dibere tak. Bener tah kituna? Ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan. Rupa-rupa. Iya sih ada. Make baju dah make kopiah eta keur carita papakean. Tapi kan ditunang ke geus teu mireunge. Jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah. Nah, mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun. Engke aya ciri urang teh dibere kajembara. Nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk. Teh patula patali jeung nafsu, teh patula patali jeung setan. Bersih urang. Eta teh taunan teh kitu teh. Perang. Ieu teh maksudna naon? Rempan di akhirat liyajzia. Jaza nang ke kumaha? Di dunia anu sakedeung ka sakedeunganana kumaha? Bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang. Sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang. Sok dirage. Eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang. Jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun, 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam? Sabaraha jam? Urang umur 60 tahun, eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam? 60 tahun terus kakaler terus kahidup terus kawetan ka kulon ka mana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang. Itu geula ku sialah. Ayo itu geura. Otak coba pakai otak coba atuh. Hayu sabaraha jam tah urang ayo geura. Ji. Geus aing mah ngadegeun bodoh. Ka bawa bodoh atuh aing. Doh kan, masya Allah karim, ya Allah. Kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeuna lain sakedeuna. Mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin. Wates wangeuna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun. Eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat. Dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang. Ya Allah ya Rabbi. Nah batak wari mangga sia ti penting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat. Sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesuk, tapi lamun terus bae kos kieu atuh pimanaeun bekal akhiratna. Keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber muka sawah ka pasar ka pabrik nuka kitu kantor urang di imah gawena naon teu mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat. Batul dengan dunia geus antep kadaek. Mantak naon di urang di imam maca Quran. Ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae.
Oh, cere kiai sampai tamat kumata. Atawa sabulan sakali atuh tamat sampai sajuz basa sampai sajuz teu kabetrak. Sapoe sajuz ya Allah. Lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh. Ai eta nu 23 jam pake naon? Sajam eta teh lamun lambat, lamun cepet mah setengah jam sajuz teh. Iya sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah. Abe sabulan sakali tamat. Nu 23 jam pake naon eta kurang. Masya Allah. Tarolol tuh. Baroblok. Iya ta. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Ya Allah. Supaya engka ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan. Cecepena nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh. Nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu. Kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan. Azana ieu azana jangan inget peureum bae lah ka mana ieu. Pasti kakenca cek Haji Pendit teh. Bener bae. Yes. Seren. Dia kumaha coba. Masyaallah. Kipu Dali jaga gewarasan asana cenah ieu mah ka sorga ieu bener bae set kakatu. Pas geus bunga kakenca deui. Enggak jeprit. Aduh Gusti Allah. Lihat siana kumaha coba yeuh. Iya, mantak kayu usahakeun sing ikhlas da naon. Eta mah harga mati mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mantak kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak kitu. Seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS. Batur mah tamer nya nama pamer. Tamere maksudna. Tuh. Ya, nah ieu aya merekan. Kiai jelema saha bae diangkat jadi wali Allah. Eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia. Moal kaliru. Aya tandana geus antep. Nah, berubah. Pemikiran berubah. Kitu naon kitu kecenderungan hati hiji bae Allah. Geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Moal aya kasieun yen moal aya karena tenang we. Sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah. Kabeh menang aturan Allah. Menang gerak Allah. Tenang. Hirup teh tenang, kalem, tentrem. Ibadah geus aya perasaan bari. Qalbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya. Ma'rifatullah ngaranna. Nah, geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate. Kumaha lamun aya rasa syuhud, embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh. Boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna. Wah, ujianana kuburanana beak aneuna. Matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah. Rahasiana nu matak diamankeun ku Gusti Allah. Oh, makamna Sayyidina Ali andai kata aya. Ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuh lagi. Ditayakeun. Dirapi am Kanjeng Nabi lamun terapet. Wah, bahaya. Nah, iya wali. Tenang kalbuna nikmat tatena. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Embung kanyahoan ku batur. Embung kanyahoan ku batur teh. Lamun aya anu ngiai-ngiai bege geus teu betah. Kumaha justru al-alim al-alamah al-fadil asy-syekh ridang adanya. Ieu mah lain ban al-alim al-alamah kiai kurang hiji DRS kan kabawa. Begor kan. Ya Allah ya Rabb. Embung wali mah teh hayang
Ayat seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas. Cumplang-campling, ditoler-toler. Masa hirupna teh diiring-iring beku barudak ngobrol jeung budak. Padahal wali Allah kutub banget. Ibrahim Al-Khawas. Nah, ieu teh kan nya nama ieu naon karang-karana Thariqah Malamatiyah. Di urang aya di Kalimantan setik pisan Malamatiyah. Nu aya Naksabandi di urang teh. Ieu mah keur carita aya di urang Khalwatiyah Malamatiyah setik pisan. Ieu Ibrahim Khawas. Wali. Woh, geus we teu kayahoan ku batur. Jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah, daek. Ditunjuk, daek. Dititahna make suku. Senang kabelah dieuna. Aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager kunyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip orenganan ahli ibadah wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ye kanyawan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyawan kawalianana wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung kuari mah dihormat-hormat. Bea kawalian aing cek cenah ku kieu mah tuh. Akhirna manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon gara-garana kamar mandi. Mayar. Cik urang mah di urang kamar mandi naon gara-garana? Umum. WC umum. MCK umum. Nyana asup ka dinya. Begitu asup ka dinya. Aya batur nu keur mandi dipaling bajuna. Paling baju dipake. Begitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah. Woi goblok, eta baju aing mamalingan siapa? Atuh lupat cenah lupat diuber beunang. Akhirna beunang, nah jadi peupuhan segala rupa. Geus dipeupuhan gara-gara akhirna terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan. Tah, kuari mah geus teu diwalikeun deui, mah nya wali maling cek cenah teh. Lain teh mah. Pamalingan teh mah kos kitu mah. Jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana. Jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling, senang atuh lamun Ibrahim wali embung. Ana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah. Hei, budak jariji aing mah ngadenge ge. Eta mah pangheulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang acan teh mah. Geus asal keluar ti kuburan langsung diseret. Ya Allah, ya Rabb. Ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap. Ih, urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian. Karakter kiai teh dibongka-bukakeun ku mana padahal mah lain kiai. Pasantren teh naon teh nyieun pondok pasantren eta kan nembongkeun ka kiai anu ka situ kan ieu heula bakal ka neraka. Wah gitu hayangin wali Allah mah. Embungin ka nyahoan. Makin ka ditu makin tembungin ka nyahoan. Nah, nu mantak zayyinu anfusakum bil maksiat. Kabelah ditu lo bangke kudu maksiat. Nah, urang neule Gus Dur, cumbang campling kabelah ditu ngomong sadaekna we abeh ulah diwali-walikeun. Kuari Habib Lutfi, bawa mun ka imannya nyana nyanyi. Padang bulan nyanyi. Lain sebagainya bangga piano na jago jasa. Habib Umar teureun ngarokok, bae ngopi ke ngopi deui ke ngarokok deui ke ngopi deui ngarokok deui. Wah, sampai sapak mah beak we. Abeh diomong kieu, banyak wali ngarokok tah senang. Barang mah lain kan nu tadina dahar gembul ge barang di perjempon nasetik be abeh pajar wali. Juri zaman kos gitu mah. Hai wali asli mah biasa wae. Dahar we embung ka tembong kawalian urang masuk ka jeung ngawali-wali maneh. Ngawali-wali maneh. Asal aya jelema be tas be potrek. Cek potrek. Cek. Padahal mah di imah mah 3 kelas be. Gampang bolon aja jelema teh. Malam aya nu pohoan abe pajar wali 2 tas beda gocrek. Iya jasa. Ieu pikiran urang ya. Carita-carita kabeh batur tadi. Ulah teh mah ngan sakadar jangi contoh doang. Ulang kembali ka diri urang. Awak
sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya puasa sia bakal ditanya zakat sia bakal ditanya pagawean ngaji sia bakal ditanya dagang sia bakal ditanya aktivitas sia bakal ditanya pikubaun sia awak sedengkeun can aya ikhlasa kembali urang perbaiki diri urang bae eta mah tadi carita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang dirina masing-masing urang mah kuari mah ngaji jang diri urang. Nah iya Allah ngadamel langit jeung geusina bumi jeung geusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh nu aing nama eueuh mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusakna engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun sageus dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibalas amal-amal masing-masing anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunah ya Allah ya Rabb salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus dagangna bagus sedekahna bagus surga masyaallah kan hati ya Allah ya Rabb siap bagel ada dari bagel coba catat mana duniana eueuh teh jelema susah nu endek dihisaban teh boga naon teh gablegna naon terus ya amal-amal catat bagus surga senang kan hati aduh coba sih tukang garong. Ayo. Kumaha ieu dagangna bedana loba nu ngoplos. Ngoplos mah luluy anak buahna nganasehatan ge dicarekan. Bos, jangan dioplos, jangan banyak omong lo. Kerja aja itu urusan gua. Nanti gua tanggung jawab di hadapan Allah. Oh, berani jasa goblok. Dulu lu ngomong begitu cek malaikat. Oh, udah sekarang gua seret lo. Wah, tuh urang yang wau seret aja. Encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia. Encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkeun dengan begitu saja. Encan nu ngoraja nu kolot. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna. Sebab naon? Sieun dipenta tanggung jawabna. Ieu liat sia. Masya Allah bersihan kira bersihan rembang begara minta hampura orang boga salah orang kakak minta hampura boga salah orang kadi mumpung di dunia ulah isi-isinya ulah sieun orang pernah nganiaya hewan terek di dahar ku orang ayam tembak ku orang tadi pencit penantikan nganiaya di akhirat kotok aya neangan urang nu kumaha coba neangan urang kecuali kurang dipencit di dahar memang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak kurang teu baksu di dahar otot bakal neangan ayo ka mana si Pepen tok ka mana ieu aing ditembak kunyana dijepret pae teu digunakeun geus aing geus kajepret kana deui kotok komo diadukeun ya Allah ya Rabbi ieu lihat sian Masya Allah kan ya si hadaya iya jaziyallazina amanu tujuanna dibalikeun deui teh Gusti Allah teh erek ngabalas yane erek ngaganjar ka allazina amanu jelema nu iman wa amilus solihati jeung nu beramal saleh bil qisti kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna moal aya nu kacoceng seetik oge gede bakal aya balasan gedena leutik bakal aya balasan leutikna bagus gede bakal aya bagus jeung gedena mah balasanana leutik bakal aya moal kacoceng seetik ketika aca kiri bakal kumaha ieu masyaallah karim hati-hati ti mulai ayeuna introspeksi tah nu mantak para aulia Allah teh geus embuh campur-campur jeung jelema kong mau di akhir zaman ayeuna
urang ieueuneun alah kikituan hungkul geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah hirup teh urang hirup di masa Pak Karno urang hirup di masa Pak Harto urang hirup di masa Gus Dur masa PDI masa naon gitu Megawati terus ka SBJ kitu-kitu bae horeng nagara teh horenganan nya menang sakola teh usahana di dinya lain urusan rakyat tamangan sakada tameng hungkul si horeng teh horenganan dunungan tah ieu geus aing ngomong aing geus baheula ilu di Golkar jakos kitu bae horenganan datang ka Ambalaya bae dosa-dosa aing tungtung nama santri eueuh pangajian eueuh aing teh sakada dikiaikeun di partai we hungkul tobat Gusti aya keneh jang tobat ayeuna aya keneh jang tobat eta teh tanda dimusuhan ku Gusti Allah dititipan ilmuna ku Gusti Allah teh dibarokah tanda ulah hese-hese teh dicabut ku Gusti Allah teh ilmuna lain ilmuna kadar sinar ilmuna pinter teh nu di Golkar teh kieu teh palalinter tapi dicabut sinar ilmuna ku Gusti Allah ilmuna mah aya capetang keneh datang ka kuari tapi saha nu rek ngadengekeun jeung saha rek nurut eta dicabut ngaranna eta teh minjum lati sakuat cilaka teh ulah ngeunah-ngeunah lamun teu tobat baca kunaon ya Allah Gusti heueuh nya ya Allah Gusti tobat sadar urang aing teh baheula teh ieu teh jadi PNS malah mah aing teh ieu teh jadi kepala regu naon kepala regu teh ngaran cepat disebut teh nyaho sia kepala regu teh kepala regu mah kos di Cinglu ieu mah di Nagara kabag bodoh sia insyaallah tidak pinter-pinter hese ya saya aduh pagadi kapan di negara teh emang kumaha gitu kepala bagian teh Gusti lamun kurang diamati mah Gusti emang kurang nyaho jasa di proyek emang kumaha gitu 16 kabupati bakal pikubahan ke di akhiratna lamun teu tobat ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabb ieu da kumaha kuari ngeunaheun di dieu aya pundak di pundak aya di dieu aya kenongan mobil herang sepatu herang di bapak-bapak komandan siap dan engke di akhirat neraka dan kumaha ulah main-main sini neraka ulah main-main nyana onam jadi jenderal jadi kapten letnan letkol dan lain sebagainya ai urang jadi nanaon ka neraka rugi mantap urang ieu mah keur contona mendingan nyalametkeun urang selamatkeun diri urang ya Allah ya Rabb Masya Allah karim bakal dibalas ke surga jelema nu iman tur beramal soleh mah atuh kunaon Gusti teu dibales di dunia be moal kawadah babales ganjaran nu bakal dibikeun ka mukminin anu salamet eta teh kapan bakal dibere lahana ge 7 kali bumi dibikeun ku urang ku ari ku Gusti Allah ya ganjaranana di dunia keneh dek ditenden di mana ajupan bidadari saurang tekan 70 eta teh anu lamun tadi pake parawan deui nya nama janda-jandana 70 tadi kapan ya Allah ya Rabbi dek ditenden di mana bidadari model kos kitu hayu dek ditenden di mana Masya Allah karena kawadahan urang hayang naon mege aya hayang apel datang hayang jeruk datang dan lain sebagainya geus ganjaran nu bakal dibikeun di akhirat mun dibikeun di dunia bawa tempatna sebab naon ganjaran eta mah kapan bako langgeng rusak lain dunia rusak ketika urang dibere di dunia kuari dibere bidadari 70 di dunia keneh engke duniana kiamat deuk diteuning di mana siana ge pae lantak engke bae ulah sok karep-karep di dunia urang mah kuari mah lalakonna salat ibadah ngaji sok geus ngikut ibadah geus ulah mikiran naon engke balasanna mah di akhirat ulah sok hayang di dunia ulah ya Allah ya Rabb
walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ari jelema-jelema anu kalalufur mah atawa alladzina dariatkeun kana alladzina deui walladzina lan ngongake kang pada kalupur ya alladzina kabelahum syarabum min hamimin yane nu mantak dibalikeun deui ku Allah dek dibales balasanana alladzina kafaru jelema anu kalalupur mah bakal dibere inuman ya Allah. Nu kuarina agama lain Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain sebagainya. Engke di akhirat da bakal dibales, dibere naon yeuh? Dibere lahum syarabun inuman ya Allah. Cuman inumanana min hamimin tinanu panas. Dibere inuman nage nu panas, makanan nage hanzol seperti buah hanzol cucuk malu, sedangkan haus dahaga jeung lapar eueuh di dahareun iwal ti eta ditambah ku minuman nu ngolocor tina bobogaan awewe pezina nu kana neraka anu campur di dinya teh nya getih nya nanah boro-boro ke di akhirat di dunia ge urang titah minuman kos kitu teh hayang. Misalnya nu gelis aju kieu di wadah inum ku sia. Malaik sagala gelis-gelis gitu. Ih waduh sina teh ngolocor tina bobogaan tadi inum. Wa adzabun alim. Jeung siksa anu pohara nyerina. Berbagai siksa-siksa engke teh aya nu disiksa ku kalajengking kalana tina seuneu. Aya anu tina bayombong na tina seuneu. Oh segala rupa orai-orai tidak seuneu adzabun alim ya Allah ya Rabbi gara-gara cuman teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul mutlak bakal dikanarakeun ku Gusti Allah bakal disiksa balasanana syarabun min hamimin wa adzabun alim kunaon ieu bima kanu yakfurun ku sebab kakufuran manehna urang mah sakieu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah tuh nu boga cinglu teh iman apa henteu kuarina boga pabrik lagi sanggeunana bae padahal mah nya teh urang Korea tapi nyeun pabrik di urang lantaran kapinteran nyana lobi padahal mah soarena mah uang negara tapi nyana bisa di dieu sugih nyana pabrik nu nyana bulak-balik ke Korea naik pesawat geus teu kudu hese dahar hayang di mana bae isuk-isuk di Paris sore di Inggris bisa bae nyana. Tapi di akhirat bakal jadi penghuni neraka. Naon artina di dunia nu sagedeung tadi? Isbat di akhirat sabaraha jam sih di dunia. Kuarina nyana di jenderal-jenderal di komandan-komandan tapi teu digunakeun pakai jadi garda terdepan untuk membela bangsa jeung negara. Ngan sakadar ngabela beuteung doang. Di akhirat bakalna komo nyana kafir mah disende neraka jahanam. Tapi lamun urang di dunia jadi jenderal polisi atau TNI atau TNI karena siap untuk menjadi garda terdepan. Siapa yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia? Saya yang dititipi oleh rakyat. Ada balok dan bintang di pundak saya demi bangsa dan negara manapun dan siapapun yang akan merusak sebelum yang lain saya duluan. Kasorga sama kos gitu. Wah, loba polisi teh heula kasorga. Nah aju balik deui lantaran priwit tinggalan. Bener kasorga. Masya Allah. Tinggal kumaha urangna. Nah iya lamun iman mah sanajan ka neraka tapi tetap aya harapan di kasorga ngan kitu ge geus laledeh. Tapi iya. Wah, urang lamun nyaritakeun tokoh-tokoh Kristen ya Allah ya Rabb nu kuari asa aing diperangkeun negara jeung negara demi nafsuna. Ayo diteruskan. Emang kos gitu di dunia mah tapi di akhirat tak bakal lihat zia dibales balasanana walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun bima kanu yakfurun. Mudah-mudahan orang kabehan ditetepkeun iman Islam urang, ditegerkeun iman Islam urang,
diyakinkan orang ka Gusti Allah dibere bisa ibadah ka Gusti Allah dengan penuh keyakinan urang maot kabeh husnul khotimah cinta Allah cinta Rasulullah cinta ulama Allah cinta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di akhirat urang dihijikeun jeung nu dipake ka cinta ku urang wallahu a'lam bishawab.